Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Kumaha kabarna barudak? Sehat? Alhamdulillah Bu. Sehat. Alhamdulillah cager Bu. Alhamdulillah di sararehat mah. Tapi ieu katinggalna mung saalitnya anu tiasa gabung dina Vicon dinten ayeuna. Aya nu terang ieu kamarana? Seueur nu teu tiasa gabung. Mohon. Ian dirawat Bu. Chandra nuju Teras. ka bengkel. Mohon. Jeung restu aya kagiatan MPK Bu. Oh, urang doakeun sasarangan mugia anu Dian anu nuju dirawat di rumah sakit, mugia enggal sehat. Tas kanggo rerencangan anu sanesna anu teu tiasa gabung dina ieu laungan tiasa dipaparin kalancaran dina kagiatan. Ayeuna Ibu bade ngemutan heula saat tacan dikawitan ulah hilap kanggo aktifkeun kamerana salami Vicon ya ulah hilap supados langkung barokah hayu urang ngadoa heula mangga izin pingpin doa. Mohon mangga Bu. Siap. Ngadua di kawitan. Ngadua rengse. Mohon hatur nuhun izin pada sidep langkung semangat teu tararundu ayeuna Ibu bade ice break heula. Sok mangga calikna dirapih-rapih heula ulah aya nu tunduhnya kamerana di on-keun, speakerna oge di on-keun. Janten anu tiasa ngawaler patarosan ti Ibu langsung nya nyarios. Nadawi di kanggo share screen atau sibuk. Temukan perbedaannya. Atau siap? Apes Bu. Siap, oke. Berarti mah Bu aya 3 orang. Nu disebati mah cuma aya 2 orang doang Bu. Iya, aya 2. Ya leres. Aya deui. Buku Anu dipegang awewe mah beda Bu. Kenapa? Terus buku warna hijau. Sebelah deui kotoran. Iya, leres. Anu hiji mah bukna pendek Bu, anu kadua bukna panjang ngarubay. Panjang. Anana beda, yang anu sebelah kiri pakai rok, sebelah kanan pakai celana. Iya, leres. Tadi katinggal saha anu konsentrasi sareng anu henteu. Amun misalnya hidup gaduh semangat anu langkung, tah pasti konsentrasinya ulah nepi ka amun keur diajar teh sok nungnutan wae. Nah, terus semangat belajar. Tuh, numutkeun Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu. Minta tolonglah pada Allah dan jangan malas atau patah semangat. Oke, urang teh kedah tetap semangat ya sanaos. Rerencangan hidup seueur anu teu tiasa ngieu. Oke, semangat. Aya nu masih emut teu minggon kamari urang teh diajar ngeunaan naon. Sok saha anu masih kene emut? Mangga raise hand. Sok saha? Oke, Aulia, mangga. Mangga, Aul. Unsur intrinsik dari panca kaki Bu. Aya unsur intrinsik sareng panca kaki ya leres sok ayeuna saha anu tiasa ngaguar ngeunaan unsur intrinsik aya naon wae mangga Rifki mangga Teh aya genep Bu. iya naon wae Nu kahiji aya jejer, nu mohon kadua aya palaku jeung watek, nu katilu aya latar teh aya 3, aya latar tempat, aya latar waktu, sareng aya latar suasana. Nu kaopat aya galur, nu kalima aya puseur sawangan, sareng nu kagenep aya amanat Bu. iya sae leres Rifki ayeuna saha anu masih kene emut panca kaki dina carita Mahabharata. Panca kaki dina carita Mahabharata kan bapana si Pandawa 5 Pandu Dewanata. Ibuna aya Kunti jeung Madrim. Kunti boga anak 3 namina Yudhistira, Bima jeung Arjuna. Mun Madrim boga 2 namina Nakula jeung Sadewa. Kalimana disebut Pandawa.
Amun dina dinten ayeuna nah hideuk baris ngabahas ngeunaan kreativitas supados hideuk panasaran deui hayu urang buat sasaran ya. Ibu Nadawidi kanggo share screen. Nah, kanggo kompetensi dasar IPK dan tujuan pembelajaran diantawisna kanggo kompetensi dasar 4.2 mengkreasikan petikan cerita wayang secara lisan atau tulisan ke dalam bentuk lain seperti drama, cerita pondok atau puisi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Indikator pencapaian dan kompetensi 4.2.1 menceritakan kembali isi petikan cerita wayang dalam bentuk tulisan. Nah, tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan pendekatan saintifik dan TPACK secara daring melalui Google Meet, WhatsApp, Google Classroom, dan Instagram. Peserta didik dapat menceritakan kembali isi petikan cerita wayang dalam bentuk tulisan. Di dia saha anu kantos nyieun atanapi ngadamel infografis. Sok mangga raisen sok saha aya contoh infografis carita wayang. Infografis ngeunaan Asep Sundandar Sunaria. Nah, ayeuna terang saha Asep Sundandar Sunaria teh? Dalang, Bu. Iya, leres. Pak Asep Sundandar Sunaria teh kaleresan dalang. Ya, dalang anu kawentar pisan di patah Sunda nyaritakeun ngeunaan tokoh-tokoh wayang anu aya patalina dina carita Mahabharata. Nya, Bu. Nikah heula Oke, anggadan. Nya, Bu, abdi nyieun infografis ngenaan kampung adat, Bu. Kampung Naga, Bu. Kayak lokasi tradisi Sunda nu masih digunakan, Bu, jeung ngagambarkeun kahirupan wargana, Bu. Hal-hal penting anu aya patalina sareng kampung Naga ya. Langga Aul. Mun abdi mah nyieun tentang tikeban, Bu. Ngariksa nureunna, Bu. Eta adat 7 bulan. Ini teh aya ieu, Bu, aya siramun 7 bulan teh ada tradisi siraman make kebang 7 rupa, aya pangajian si dina infografis teh nyaeta hal-hal penting anu aya patalina sareng hiji hal anu baris dibahas. Infografis teh nyaeta mangrupa media informasi anu diwangun dina bentuk teks nu diadu maniskeun jeung elemen visual seperti gambar, ilustrasi, grafik, jeung tipografi. Nah, infografis geus sumebar ka sagala widang. Tujuanna pikeun ngirut supaya batur daek maca. Ngirut di dieu maksudna menarik orang lain atau ya teman kamu juga termasuk ya untuk mau membaca. Nah, daek maca ngalangkon hiji media leutik tapi muneusina. Ayeuna dugi ka dieu aya patarosan, amun teu aya patarosan, ya hideuk cobi dicek GC-na ditengartos sumangga ditaroskeun. Mohon kirang ngartos kana tugasna. kirang ngartos, mohon amun kirang ngartos ku Ibu jelaskeun ini. Dan tugasna 4.2 jadi dapat menceritakan kembali isi petikan carita wayang dalam bentuk tulisan. Nah, jadi hidup teh nyaritakeun deui eta carita wayang Gatot Kaca Perlaya tapi menggunakan bahasa sorangan. Bahasa sorangan ini tetap bahasa Sundanya, tapi bahasa Sunda anu dipikaharti ku hidup tahapanana supados hidup langkung jelas ku Ibu jelaskeun oge di dieu nu kahiji hideuk maca teks carita wayang Gatot Kaca Perlaya. Dua, infografis anu bakal dijieun ku urang kudu boga tujuan hayang ngawanohkeun carita wayang Gatot Kaca Perlaya ka masyarakat jeung ka jalma rea. Katilu, teangan gambar, foto, ilustrasi, gambar kartun atawa icon-icon anu patalina jeung carita wayang Gatot Kaca terus dipresentasikan, terus atau di komentaran ku rerencangan dan di-uploadkeun ka Instagram. Nah, ieu captionna mangga ku hidup captionna engke dilebetkeun dina Instagram.
Terus amun atos engke linkna dibubuhkeun oge di handapeun gambar ya. Ulah hilap. Ayeuna ku Ibu pasien waktos 30 menit. Ku Ibu share screen ya hasil padamelannya Rifki. Leres teu nya? Tos katinggal aya anu Rifki? Aya Bu. Sumangga Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nempangkeun wasta pun Rifki Miljam di kelas 12 elektro 3 bade presentasikan infografis ngenaan Gatot Kaca Perlaya. Gatot Kaca Perlaya, Perang Baratayuda mengerupikeun perang antara Kurawa sareng Pandawa. Kurawa dipimpin ku Dipatikarna sareng Pandawa dipimpin ku Arjuna. Mangga ayeuna saha anu bade ngomentaran Rifki, mangga raise hand. Oh, izin, mangga izin. Abdi bade ngomentaran infografis Rifki, Bu. Oh, mama. Cek abdi mah infografisna teh teksna itu ngayai, Bu. Oh, Panjangna ieu teh infografisna cek abdi mah polos teuing gitu, Bu. Mohon. Biasa wae kurang irut jadina teh. Terus izin ya. Panjang teuing horea macana nya. Janten ke Rifki ieu teksnya biasa dipadetkeun deui supados langkung singget deui ya. Oke, lajeng teras tadi saur izin. Aya kecap anu diulang teras ngarendeng berdekatan. Tah di dieu. Kusabab kasaktian Dipatikarna teu aya nu tiasa ngelehkeun anjeunna. Anjeunna kapaksa ngorbankeun Gatot Kaca. Kedahna kieu Rifki. Kusabab kasaktian Dipatikarna teu aya nu ngelehkeun koma. Teras anjeunna kapaksa ngorbankeun Gatot Kaca. Tah janten teu kedah kecap anjeunna teh kedah dikaluarkeun 2 kali komo paraneng siga kitunya eta teh kalebet kana kecap yang tidak efektif. Janten kedahna dihapus. Mohon izin masukana engke abdi lereskeun deui. Tadi anu bade presentasi, mangga raise hand, mangga. Nova. Perkenalkan, Wasta Noval Alwi Pratama di kelas 12 elektro 1. Ieu yang medarkeun infografis urang. Mangga. Tumbak kontak Dipatikarna Raja Awangga kasaktianana henteu eleh ku Arjuna. Lianti ahli mentang jamparing pinter main gada jeung tumbak ku Batara Surya karena dipaparin tumbak sakti ngaranna konta. Upamana eta tumbak dilempagkeun ulah bangsa manusia sanajan dewa pasti perlaya ngan hanjakal henteu bisa dipake sakahayangna saumur hirup ukur bisa digunakan sakali. Oh, Afif, mangga Afif. Kan judulna Gatot Kaca Perlaya, Bu. Teras tumbak konta ngabelesat kaluhur. Harusna kaluhurna itu digabung, Bu. Tas aya kecap tadi kaluhur, kedana luhur eta tadi gabungkeun. Terus tadi oge kakalayangan eta ge kedahna digabungkeun. Atur nuhun sarana Apip, engke abdi lereskeun infografisna. Janten nuku Ibu tinggal infografisna teh rata-rata ya kitu sami permasalahanna teh nyaeta dina ngagunakeun huruf ecureup anu masih kene hilap tara diangge. Teras dina penulisan ngaran tokoh oge anu kedahna digabung ieu dipisah. Anu bade naros ulah hilap diupload ke Instagramna masing-masing ulah hilap. Captionna kedah sesuai sareng anu dilampirkeun di LKPD. Anu Afif, iya. Terus anu Afif atos ayanya Aulia ya, anu Aulia atos diuploadnya kan naon sih anu disebut infografis teh. Infografis teh nyaeta media informasi anu diwangun dina bentuk teks
nu diadu maniskeun jeung elemen visual Nuhun. seperti gambar, ilustrasi, grafik, jeung tipografik, Bu. Iya, nuhun sae. Leres ya, hatur nuhun Danika. Pamungkas ya. Tujuan infografis naon? Sok saha nu tiasa? Mangga Aulia. Tujuan infografis nyaeta Mm-mm. pikeun hirup supaya batur daek maca ngalangkungan hiji media nu leutik tapi menel eusina. Sabab hal-hal praktis ieu nu dipikaresep jalma-jalma modern saat ieu. Oke, sip. Hatur nuhun. Leres sae pisan awal. Janten tujuan ti infografis ieu teh nyaeta tiasa ngirut nu maca pengalaman hidup sabada pangajaran dinten ayeuna. Sok saha nu tiasa ngadugikeun kumaha pengalaman hidup sabada pangajaran dinten ayeuna? Mangga raise hand. Iji mangga kumaha Jim? Janten terang cara ngarekreasikeun uang carita wayang dina uang tulisan, Bu. Ayeuna saha anu tiasa ngadugikeun naon sih mangpaat tina pangajaran dinten? Mangga Viv. Janten kaasah kreativitas dina ngokolakeun kekecapan, Bu. Lawungan salajengna anu barais dibahas nyaeta hidup dipihareup tiasa ngarobah carita wayang dina bentuk seju. Urang ucapkeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Pangajaran dinten ieu tiasa lungsur langsarnya dugi ka akhir. Nah, ayeuna supados langkung barokah, hayu urang ngadoa sasarengan anu dipimpin ku Ijim mangga. Nuhun, mangga Bu. Mangga Ijim. Ngadua dikawitan. Ngadua rengse. Ucapkeun salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana, mugia mingguan payun tiasa tepang deui sareng Ibu dina pengajaran bahasa Sunda. Oke, hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum.